Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampangkan wastapun Muhammad Ivan Aldorino dari 11 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun Muhammad Fajri Ari Nugroho, abdi dari 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun Mendikbud Farozi, abdi aya di kelas 11 MIPA 5. Pertanyaan nomor hiji. Sebutkan sawatara istilah dina mandu acara. Sawatara istilah dina mandu acara aya panata acara, protokol, panumbu catur, MC atau Master of Ceremony, pambawa acara, jeung host. Nomor 2, sebutkan acara anu kaasup formal jeung teu formal. Acara anu kaasup formal nyaeta upacara bandera, pelantikan, seserahan atau walimahan. Anu kaasup non formal nyaeta hiburan, upacara adat, jeung tepung tahun. Jawab pertanyaan nomor 3. Kumaha kayaan acara teu formal jeung formal, naon bedana? Acara formal hiji kaku atau seremonial, 2 ngalibatkeun protokoler, 3 singget tegas efisien, 4 nu mandu acara museur kana inti acara. Acara teu formal hiji henteu kaku, 2 loba improvisasi, 3 nu mandu acara museur kana ngahidupkeun suasana. Pertanyaan keempat, sebutkan struktur teks panata acara. Struktur teks panata acara diwangun ku bubuka, nataan susunan acara, ngahaturanan, nganuhunkeun, jeung mungkas acara. Pertanyaan kelima, naon sasaruan jeung bebedaan natara mandu acara jeung diantara. Sasaruan, babagian panata acara teh aya sasaruana jeung runtuyan babagian diantara. Nyaeta aya bagian bubuka, eusi, jeung aya bagian panutup. Bebedaan, biantara mah caritaan nu dilisankeunana teh gembleng ti mimiti bubuka, eusi, jeung panutup. Panata acara atau MC ku lantaran purah ngatur lumangsungna acara, caritaanana henteu kebat saperti biantara.